Waduh. Gimana Pak? Nungguan hayam Itu tas tinggalin aerobik ibu-ibu Waduh. kan di lapang bieu. Oh gitu. Capek tapi ini sekolah mah bisa. Sekolah mah cicing kan nempo hayam tapi areuh hayamna kemarana tuh. Kan kemarin dilelang. Oh. Cekak. Kabel ku kosong. Tuh. Buka ayam dia, nah hiji deh itu. Oh gitu Yang 100 kan sahiji. Banyak. Oh, di dari itu. Itu tuh aya sa ayam deui lah. Gitu. Duh, karsalnya Boga tarik init. Boga duit. Oh, gitu. Kan bayaran kemarin. Hah? Iya, proyek. Oh. Mah, boga rokok. Rokok, walau orang masih eureun. Oh, seureun. Tiba heula ge, guys. Geus sareng ngarokok? Baheula makan orang tanya. Eureun meuli, menta mah anggar gitu. Ayeuna mah duanana meuli. Eureun. Eureun, Menta komo gitu. Menta Tapi anggar. lamun aya nu mere mah sok ditarima. Eureun kitu mah. Tarima mere mah gitu. Kita mah kong kali kong bae eureun. Kumpulkeun ku aing, kumpulkeun mere gitu cara udut. Tapi bisa eureun kitu kumaha bah carana eta? Bisa. Da kudu aya col tuh atuh da. Saya mah lila tara ieu tara udun. Benar? Heeh. Saya mau dah ya rokok kayak kita. Satunya tinggal udut atuh. Kan kita hayang beli abah gitu dan ngarokok gitu. Oh, gitu. Ya, kan teu bisa carana. Oh. Iya carana ieu. Kumaha tah? Coba. Sok. Nah, ieu. Saya ge baheula kieu heula. Wah, keur angin gede tapi ieu mah contoh we lah nya. Ieu. Seuneut ieu. Ieu na seuneut heula. Ini tuh hiji. Oh. Angin atuh. Tah. Wis seuneut deui ieu. Dua anak di sana. Dua anak. Benar bisa. Pasti udut. Anjing. Gitu kau. Panas. Kapok gitu. Oh iya benar. Jadi orang teh bisa eureun ngarokoknya. Eureun urang mah panas. Duana di sana. Benar. Iya tah lurhan naon? Ieu jeung ieu Tungtung. Nah, gitu. ai korek mana nih? Hah? Tah udut atuh tah. Korek. Oh iya. Ngurang tah. Oh iya. Heeh. Gitulah. Bener bisa wae sabah mah euy. Nya. Nah, Ada urang mah setara udut atuh tah. Orang ngerokok. Ya. Rek ka ditu heula ya ingat. Nah, nempuh hayam heula diaturnya. Ah si abah mah geuning pahili rokok teh kosong ieu mah. Bah, rokok pahili. Wah,